Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa jihadu nafsin antujakiya min roda iliha wa tahliyatun binuri fadhila wa anfikuna birabbihim hum min ahli far'in wa usulin takamala wabarakatun min arifin iya abdullu min afihamin alimin fataqabbala wa jihadu nafsin jeung ari merangan nafsu eta antu zakia yang meresihan anjeun min roda iriha tina pirang-pirang kokotorna eta nafsu wa tahliyatun jeung ngagilingan ngahiasi mapaesan jeung ari mapaesan ngagilingan eta yanuru eta teh ya eta binuri fadhaila anu tetep ku cahayana pirang-pirang kautamaan
Wa jihadun nafsi di dieu musannif bade ngajelaskeun hakikatna mujahadah. Mujahadah teh merangan karesep nafsu jeung kahayang nafsu. Jadi di perangan teh karesepna jeung kahayangna tong diluku. Jeung merangan nafsu teh nyaeta kamungna eta nafsu dipaksa. Eta ngaranna merangan nafsu. Tak bisa na jelema mujahadah merangan nafsu teh ieu teh kudu aya marifat heula. Dari Allah marifat mah kurang-kurang hidup oke. Urang muda oke sok tatapa ketika itu ngajauhan kahayang. Oke nyata maksakeun kamu tapi lain ka pangeran Allah marifatan pangeran mah. Eta teu bisa lamun jelema erek mujahadah kana nafsu can nyaho ulah ka pangeran. Moal bisa. Kudu aya marifat heula ka pangeranna. Marifatna mah ya kumaha kelasna we kitu lah. Teu kudu jadi ajengan ulah, teu kudu jadi ulama ulah. Santri oge bisa asal aja we marifatna walaupun ya marifat anu teh cek kamari. Marifat kelas standar. Nu penting aya marifat anu pokokna we. Jadi nu disebutkeun merangan nafsu teh nyaeta antuzakhiya min tatahiriha. Kokotor nafsu teh sifat-sifat anu tercela. Eta kokotor nafsu ujub, takabur, ngambek keneh di urang, riya, ngambek keneh hasud, babari sirikan wae kana kangenahan jeung kanikmatan batur, keheul teu kaom aya ka depan ujug, teu sesuai jeung cerah urang, ngambek keneh sahwat beuteung masih keneh ngambek urang, loba pangambeuk itu, loba pangambeuk ieu, beuteung teh farji hayangna teh aya namun kitu kegituannya tersebut nambahan deui gitu. Lain aya tujuan ibadah ulah meraih ka urang ka ajengan kitu ulah urang gitu. Hayangna teh aya namun kegituan gitu. Jadi ayeuna ngelajur sahwat farji teh tersebut nambahan deui. Tujuanna hayang ngelajur sahwat eta teh sifat anu tercela. Tuluy koret balata keneh dibobot keneh urang. Hubulja resep keneh kana kedudukan, kana kalulungan. Resep keneh eta sok-sokan hayang disebut agung hebat, anu berkeneh. Kabehana da kumaha ieu teh hiji acannya di urang kabeh. Ngebebrek tuluy resep duit hubul mal resep ayeuna harta banda teh duit resep keneh tuh mobil resep keneh imah resep keneh perhiasan resep keneh paparobatan resep keneh eta teh nyaeta sifat-sifat tercela lain ulah ke ayeuna lain deui jeung niat-niatan halus lain deui. Ieu mah geus semata-mata karesep nafsu we. Karesep nafsu eta teh kokotor. Nu disebutkeun mujahadah teh nubil teh imutkeun bersihat eueuh aya ulah aya dina nafsu urang. Jihadun nafsi teh kitu mata leuwih berat. Leuwih berat bebanna oge. Cuman bebanna ieu mah kana hate. Ari beban jihad anu fisik mah paling-paling katema awak gitu. Ari ieu mah leuwih berat merangan ieu mah grasok ayeuna mun perangan kahiji we. Urang ayeuna mun ngaleungitkeun sifat ulah teu kaopan we. Ulah keulan, da keulan teh aya perkara anu teu sesuai jeung hayang urang teh kitu. Aya kahayang urang kitu ari ieu teh teh aya kitu jeung amok teu bubuh gitu.
eta teh kudu dipiceun dina aya nu tengah urang aya nu mentah sawat peuteut hayang urang mah jeung ngareuna aya nu dihareup urang teu sesuai jeung geuna eta teh naon ngaranna teh sawat aya lain aya sawat maka bae aya nu mentah asal teu kalaparan we asal aya nu mentah maka ganyal we beuteuh deuk ngeunah deuk teu ngeunah eta mah keun nyaeta daurah ngaranna tapi ieu mah sawat mah dipilih we dahar teh tuluy aya namun cocok saeutik jabat teh di dahar teh jeung dipoyok di hareum kieu eta teh goreng eta teh kudu damun ka bawah mah ada jadi masalah tuh dah mesti urang aya namun teh tukang ajeun sareng di ka bawah masalah nu kitu teh mun ka bawah pae teh jadi masalah ieu sifat-sifat ieu teh da kumaha aya namun teu urang jauh yang lulus ka surga mawa aya nafsu kieu gantian we nyaeta ku sifat-sifat anu terpuji tuluy urang ayeuna umasakeun terus loba dosa ulah rarasaan teh kieu ngaji unggal poe tara eureun ngaji unggal penting tara eureun maca Quran ayeuna geureuyeun tahajud ayeuna osok, maca salawat osok, duha osok, roti sunat rawatib osok, tak ulah dibatasi eta loba keneh nu urang teu nyaho, nu teu nyaho teh eta teh puguh dosa. Mun urang getol ibadah teu rumasa teu boga dosa atawa rumasa na neraka eta teh justru geus panggorengna di dinya oge. Geus panggorengna di dinya oge jelema getol tuluy dina hatena teh naon teu masa boga dosa atawa rumasa neraka ngaku tara neraka eta geus panggoreng-gorengna pinuan ati teh geus we meusing sakumaha aya nu ibadah urang atau baca urang ayeuna tuluy aya nu mun teu mah ibadahna aya teh ibadah teh jeung hate atawa teu mantap tadi mah maka aya nu di ieu mah di musala mah kieu bahasa agama urang mah aya nu teu mah teu nunggu teu ngandal tina ganjaran tarawih aya oge hayang dihampuran tarawih urang gitu lain aya namun teu mentari tarima tarawih ka pangeran teh lain paling oge nyuhunkeun hampuran Gusti tarawih abdi mantara kieu gitu ada tuh mun ieu ge mun aya ngarep-ngarep ditarima ge beureuh ada di alusan tarawih lain pagancang-gancang paling oge eta mah Gusti rumaos abdi teh patan kieu tarawih teh ieu mah abdi mah bade nyuhunkeun hampura tarawih kitu bukosna gitu dalam ayeuna hayang ditarima alusan timitir alusan mugi Gusti abdi ngarep jadi tapi Gus hari ayeuna mun teu urang nyaho alus bari urang goteng atuh da eta mah lain ayeuna mun teh harap ditarima bari Gusti hapunten kieu abdi teh kieu bari oge kitu harap ari sifat terpuji mah terus hate teh aya narumasakeun dosa terus minta hampura terus ulah eureun lain ai tah urang nyaho we katingali doraka kakara aya namun teh bade teu dasarilan ke doraka urang dasarilan ke ina doraka terus geuningan ati urang nyaeta sabar aya sabar di mana-mana aya keheung di mana aya amal teh nyaeta sabar di mana-mana urang aya ujian aya musibah anu kena ka urang anu menimpa ka urang rek aya nu menimpa ka keluarga urang rek menimpa kana ekonomi urang kana harta urang eta teh ngaran musibah eta teh kudu sabar mun teu sabar jadi ieu teh saklodona teh urang teh aing ngaji tasawuf gitu hari ieu mun anggaran kana teu kaopan epes meer gitu dah tuluy ayeuna mun teu mana-mana meunang nikmat buru-buru kajian ayeuna mun teu nikmat teu pirang lahiriahna kajian nikmat ayeuna teu pirang urang teh di mana barang dahar teh nya urang teh ngaulang-ulang
mun aya cai Gusti abdi tos haus kieu aya eta teh laki buka teh oh naon sok aya namun teu beberkeun ta sangu kayo jeung deungeuna tong diayan cai eta sanggup madaharna ge ieu mah jeung mun cai bungkul apana aya namun teh eta teh mun cai teh moal jadi dahareun mun eueuh cai teh da urang ge teu sanggup dahar loba bari eueuh cai eueuh keur minumna gitu apa cai heula menjadi seger urang teh kakara urang geunah dahar eueuh cai ripuh syukur diajar syukur karena nikmatan langsung ti Allah kaluran nikmat anu melalui papada geuningan ayeuna mun tatuju ka ulama banyak saking ahli adabna saking ahli syukurna boka pangeran boka papada di mana-mana ngadahar tina dahareun pamere teh batur gitu make didoaan gitu ulama baca urang teh Allahumma in kana hada halalan fawasi ala sahibi waji khairan wa in kana haraman asubatan fakirli walahu wardo'ani ashaban Abu Gusti upami sekir tuangan anu tuang jisim abdi halal tisi anuna tin masyana mugi Gusti ngawaras kana kasayang anjeunna kitu inget kan merena da urang mah wah ditinggali teh aya teh buka teh poe teh pamere di batu sok inget tah jangan celebok we ka pangeran teh nyaho kanu merena teh nyaho gitu kanu jadi sababna ka pangeran teh syukur pikiran teh hate teh kanu merena naon untung aya namun tami isukan kapoko yang merena komo aya namun temujung dipiceuna di mana aya naculna kabunya sing diajar bisa syukur nah pamajikan sing bisa syukur kasalah sarua salah ge oge da meunangkeunna pamajikan sing bisa syukur ka papada teh murid sing bisa syukur ka guru sing bisa syukur ayeuna ka murid kitu eta teh nyata jelema anu pinter syukur pandai ayeuna bersyukur tah nafsu teh disian kitu jadi lamun ayeuna eueuh syukurna nya boro-boro ayeuna mun tama ka pangeran ka papada oge urang teh naon hese wae rarasaan teh batur teh teu boga jasa rarasaan teh batur teh goreng wae justru urang teh sagala menang batur sagala dibatur sagala jalana jasa batur kabeh oge kitu make aya namun teh jasa batur sabab aya namun terpikiran mana menangin urang ieu nu di dahar mana menang urang mana nu menang urang mana eta sawu melak teu sabab aya di hareupeun tah aya namun teh baca kabeh ngilu melak teu gitu ngilu aya namun tanggalan teu jauh ketemu gitu menang batur gitu jadi sok eta baju mana menang sorangan menang batur kabehan ada ge ari ieu saru menang batur aya pepe cik atuh ada ieu saeutik kitu sing oreng kurang teh euy ieu teh ngagunakeun jasa batur wungkul iraha urang aya bisa syukur memang ka pangeran ge kitu mah ai ka jelema nya syukur teh jelema mah lamun ayeuna bisa syukur heula ka papada jelema ke oge bakal ayeuna bisa syukur ka Allah lamun ka jelema wae ka papada teu bisa syukur teh tarasaan teh batur teh tara nyieun kahadean ka urang teh kitu justru batur teh nyaeta tukang nyieun kahadean ka urang teu bisa nyieun kahadean ka batur urang teu bisa syukuranana tuluy roja di urang eta sifat terpuji teh aya roja teh gede harapan jadi lamun urang ibadah teu aya hape berharap kana rahmat Allah jika urang aya namun teu digawe ya aya namun tamat teu ingat kana guru kalulus gawena ge tah sok asongkeun ai kana pake poe Sabtu dan dibutuhan jadi hoream-hoream oge pesenen teh naon semangat ingat wae ke Sabtu mah kitu tah
baheula gitu kaya namanya baheula mah poe Sabtu teh mongen gitu wah geus teh poe Sabtu mah beda we di suasana teh jak semangat gitu poe Senin leuleus deui ka hayang mampu gawe ngan berahi deui aduh ingat ke poe Sabtu mun ayeuna teu digawe eta teh roja ngaranna teh lamun ayeuna mun teu urang nyaho teh dipuna tuluy urang teh ingat bahwa ke nikmat Allah keur dibikeun ke di akhirat bahwa ke ganjaran ku Allah ayeuna teu inget kana ganjaran da monoton besi ngaji besi naon oge da urang pangna semangat teh gawe inget kana buruh inget kana gaji mun teu inget kana gaji tah eta teh naon teu monoton tah urang teh ibadah teh kitu lepeng wae teu inget karena ganjaran karena rahmat di pangeran make diberi rahmat diberi surga ku pangeran lempeng wae teu inget wae mata kieu we gitu ya jadi rasa teh maca salawat teh merenya dah kebae ieu mun teh rasa teh moal diganya gitu anu sakit tuh hayang dibaca palilah ayeuna mun teh hayang maca salawat ayeuna mun ayeuna mun teh wiridan rasa teh moal diganya lamun ingat terus karena ganjaran karena rahmat di pangeran teh penting arah semangat gitu roja mah parati karena amal ngarah dina amal seut dina jiga urang digawe leuleus oge hoream wae hoream oge aya geus inget kana gaji mah kumpul-kumpul hoream oge salat hoream wae ngaji ingat teh kana ganjaran nah gitu yo tiga urang ayeuna digawe jadi leuleus eta teh leungit make roja ari hawa paranti ayeuna mun teu kana siksa paranti kana bebantu aing lamun teu digawe beh dieuna moal dibere gaji ari beh dituna meureun dipecah beh dituna sieun jadi roja jeung hawa tuluy ayeuna mun teu makho sieun lamun ngarampak larangan pangeran teh sieun menang beban beh dituna sieun disiksa ku pangeran jadi ayeuna mun teh hayang oge aya tadi mah ngomong oge aya mah hayang ditahan da sieun dibendu ku pangeran beh dituna mah diusir ku pangeran teh geus kumaha kitu ayeuna mah aya diusir kapan aya dina keterangan man lam yaskur ala ni'ami walam yasbir ala balai fal yaktub roban siwai jelema dibere genah tara ngomongkeun hare-hare tara syukur dibere ujian teu kaopahan babari mutluk babari frustasi fal yaktub roban siwai johar paneta teh dipecah ku pangeran jawab itu ayeuna gerak mantong aya aya mun terima aing ka ieu aing ke pangeran teh jawab we neangan lulungan salian ke aing pangeran salian teh aing pantes diusir tina sabab urang nyata teu sabar tina sabab urang teu syukur gitu tuh ieu ayeuna diajar makir diajar makir teh kieu lain ayeuna teu boga lin eueuh kabeh nu aya di urang naon keur batur keur nulungan batur keur ibadah ka pangeran nu aya di urang keur bae urang madahan mah asal batur beunah keur bae urang mah ayeuna mun teu loba oge asal batur we mah keur bae urang mah urang oge asal batur tuh aya geus bisa kitu nyata ayeuna mun tamah eta teh da kudu diajar gitu ulah hayang teh geunah teh urang batur mah bae ulah hayang seueur teh urang batur bae lamar oge ulah hayang ayeuna mun tamah senang teh urang bae batur mari oge nyata eta nu kudu diomean teh ngaji nu kieu mah nu kitu nu kudu diomean teh leuwih berat tibatan ayeuna ngaji salat kieu wudu kieu leuwih berat ngaji ayeuna mun teu kieu mah leuwih berat lamun ngomongkeun apa ngeunah kieu ngomongkeun mah ngadengekeun aduh ciga nyawa kitu ngadengekeun kenah ngomongkeun ngeunah kitu ngeunah begitu dan diprakeukeun
makir gitu. Pan hayangna pan urang gaya-gaya, pan urang hayang loba, pan hayang mewah. Hese ieu teh. Nah, ada disebutkeun mujahadah nafsi mah kudu diajar eta teh. Tawadu, pan tawadu teh aya hayang teh urang teh asa leuwih wae ti batur, rasa teh asa leuwih halus wae ti batur, asa leuwih pinter wae ti batur, asa leuwih soleh wae ti batur gitu. Asa leuwih bageur wae ti batur. Aya rendah diri apa lain gitu. Nomor pangkodona urang, pangloba dosana urang, pangayeuna kedulna urang, geus dina hate eta teh kitu-kitu teh. Di hate di lain dina sumut, lain parate sumut di parate hate. Tuluy aya namun tamajuhud geus puguh loba pangabuki. Loba pangabuki loba pangrasep. Resep itu resep eta ayo mah nya leungitkeun ka resep eta. Leungitkeun aya resep eta. Jeung loba teh tawakal can bisa api makomo botrok keneh itu nyaho halal nyaho haram nu penting ngeunah wah jauh keneh subhat masih keneh naon can bisa dijaga tuluy tawakal can bisa hate urang tumamra ka Allah Subhanahu wa taala sumrah ka Allah Subhanahu wa taala niat anu hade can bisa ngabangun niat teh urang nganiatan mun kieu ieu teh niatna kieu halusna mun kitu niatna kieu halusna teh mun dahar niatna dahar teh kieu mun sare niatna kieu mun kawin niatna kieu gitu mun ngaji niatna kieu mun nulungan batur niatna kieu mun sedekah niatna kieu eta teh hese ngabangun niat anu hade teh hese dugu terus saya ku hirup aya namun teu hatena ulah palawung tuluy aya diajar ikhlas aya namun teu diajar jujur karena aya namun teu ieu teh hese jujur teh nya jujur teh lamun ngomong nu asli gitu ngomong teh anu sesuai jeung aya bukti jeung fakta ulah ngomong eta nu teu sesuai hese eta teh kudu da wajib diajar jujur terus diajar bisa mikat cinta ka Allah mikat cinta ka Rasul mikat cinta ka para ulama mikat cinta ka jami-jami anu saleh geus loba deui nah ieu tawakuf nunggu makrifat ka Gusti Allah bisa makrifat seseorang ka Gusti Allah teh nyaeta sabada nyaho heula pertamana urang teh boga pangeran geus da disebut pegisaeun hate urang teh boga pangeran eta teh nyaeta anu ngawujudkeun kana iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ayeuna iman ka Allah tapi teu iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi beda jeung iman ka Nabi yo aja we iman ka Allah teh gitu. Apa Nabi perintah iman ka Allah nanti apa Nabi iman kanu cetak iman ka Allah oge iman ayeuna mun tama ka Allah karena ayatna Allah Subhanahu wa taala teh iman ka Nabi nya moal jadi iman tapi iman ka Nabi mah begitu ayeuna percaya ka Kangjeng Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam tuluy nyaho ajakan dakwah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh anu sampaikeun ka umat teh kudu imankeun ka Allah nyaho ti saha ti Nabi ti ditu nama bahwa urang kudu iman ka Allah teh ti Nabi ti ditu nama lamun ka Nabi na teh iman ya Allah bisa iman ka Allah oge iman kana sakur anu sumping ti Kangjeng Nabi geus kitu tuluy
taat ngagugu karena perintah Allah jeung ngajauhan larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah makrifat kudu kitu tahapanana. Tahapanana kudu ayeuna saperti itu lain iman ka Nabi, iman ka Allah, iman ka Nabi heup we teu nyaho parentahanana teu nyaho laranganana. Aya nyaho parentahan jeung nyaho laranganana hare-hare deui kana paritahna teu pra kana laranganana ngahanakeun moal jadi makrifat ka Allah begitu. Geus kitu tuluy nyata ditaikeun ka ma'rifatanana tah naikeun ma'rifat ka Allah teh ku ngalobakeun takwa, ku ngalobakeun amal, ku ngalobakeun taat, ku ngalobakeun ibadah, tuluy ninggalkeun pangarsa. Tuluy ninggalkeun pangarsa syahwat, pangarsa nafsu. Tuluy ayeuna mun tang dipersongkeun tina sifat-sifat anu tercela teh anu tadi teh gantian ku sifat anu terpuji eta lamun hayang lengkap hayang luas bahasana dina kitab Ihya. Jadi ayeuna mun teu mah alhamdulillah syukur gerak-gerak alhamdulillah syukur ngaji Ihya tinggal dengekeun mun teu bisa maca dengekeun ajengan anu maca kitab Ihya dengekeun guru malah ayeuna mun teu mun bisa mah lain dengekeun unggul tingali akhlak-akhlakna praktek-praktek guruna ngarah ka harti adi dedeng unggul mah kadengena ayeuna ka harti ai makena teu sesuai gitu. Ari ayeuna jeung ningali prakna mah amalna jabat ayeuna mun teu mahar di ilmu oh kieu ngamalkeunana. Teu bisa ayeuna mun teu ukur ngadengekeun unggul tingali praktekna. Itulah jadi kesimpulanna nu disebutkeun mujahadah perangan nafsu teh hiasi giringan hate ieu ku sifat-sifat anu terpuji lesokeun sifat-sifat anu tercela nu geus disebutkan tadi. Itulah disebutkeun mujahadah teh merangan nafsu teh berangan nafsu rek erek kieu mun dicarek nyata teh goreng heup kajeuna mun aya nu ingatan teh kitu mun dititah eta teh kudu eta teh alus prah kitu diajarna. Jadi kudu aya pembimbingna nu urang sakirana taluk ku pembimbing eta. Jadi lamun ayeuna mun teu urang jauh ti guru mah bisa ngaji kieu mah da kudu naon kudu kieu teu bisa naon ngaji boban kudu kieu jeung guruna kudu ayeuna ieu heula mantel heula ka guruna ka guru lain guru akang ieu guru kieu na guru mantel heula da hese ayeuna ngaji iya boban kudu kieu tinggal burak gerina ieu kitu tutur kajian hoream paksa ikuti ayeuna mun teu mah itu jejak ayeuna mun teu mah guru tah kakaran bisa ieu mah ukur dongeng ngumpul ya mah dongeng ngumpul ulah kieu wah abdi ayeuna mun teu ngaos iya abdi ge ngaos supaya teu abdi bisa pembimbing nama kudu aya pembimbing penentuna jadi ukur geunah dina ceurik ngaji ayeuna mun teh ngaji kieu mah ukur geunah dina bibir iprah urang teu bisa nuntun batur dituntun oge meron urangna deui urang ayeuna mun teh nuntun ka batur di mana dituntun oge meron ari hidang sarana gimana gitu luar biasa ya teh nu kieu mah ngeunah dina ieu kitu ngeunah dina ieu geuna kitu coba prakeun hiji we can puguh geus sataun proses hiji
satu sifat anu terpuji ku urang aya namun mendek dilaksanakeun hiji sifat terpuji jeung dengan jauhan sifat anu tercela ngajikeun jago sukses tahun sok aya namun temen urang geus dina kabiasa boga sifat puji leungitkeun mun kandeng cager kitu diomongan sareng teh sok urang boga sifat keulan boga sifat amekan sok ubaran satahun satahun teh komo aya na diajaran teu make guru teu make pembimbing mah gimana bahasa kolot mah atung keneh wal arifuna jeung ari jami-jami anu makrifat sadayana bi rabbihim ka pangerana itu arifin etahu ari eta arifun eta abdul anu leuwih unggul min ahli far'in tibatan ahli furu teh ahli fikih wal usuli jeung tibatan eta ahli usul ahli aqaid takamala kudu nyampurnakeun sayana anjeun ceuk tadi makrifat ka Allah teh eta anu ngunggulan karena salian makrifat. Jadi pangtinggi-tinggi teh eta ieu dina agama teh dina urusan agama teh pangtinggi teh makrifatullah. Geuning di urang dina sakayanya dina majlis-majlis kajian makrifatullah. Nah, aya nyebutna makrifatullah. Begitu ayeuna dijalani, wow. Moal ayeuna mun teu makamana neangan guruna oge ting ayeuna mun teu masok teu babari neangan guru teh teu babari neangan guru teh ai guru anu mursyid anu bener-bener jadi petunjuk urang penuntun urang mah pembimbing urang mah teu babari anu teh. Jadi makrifat teh nyaeta mengungguli karena luar dari makrifat. Nyaeta nu disebutkeun makrifat teh lain nu ahli ngomong makrifat. Lain nu ahli ilmu makrifat. Jelema anu geus arif anjeunna geus makrifat lain ilmuna. Jadi makrifat batak arifun di dieu lain ayeuna mun tah arifun ahli ngomongkeun ilmu makrifat lain. Wa hum arifuna billah jami-jami anu selaras kenalna wa wurna ma'rifatna sareng Allah Subhanahu wa taala eta leuwih unggul tibatan nu teu kasifatan eta. Tibatan ahli fikih ahli apa seluruhna kieu nya ayeuna mun tamah jelema teh aya nu Allah Subhanahu wa taala teh dipaparin cahaya nur jeung langsung ayeuna kana mana trek we jeung apa ayeuna mun tamah ka Allah Subhanahu wa taala apa pun cahaya eta karena alam ieu alam muluk alam kasat mata alam konkret apa sakabeana karena hikmah eta tuluy ayeuna mun tama nembus ka alam pun ilmu eta teh lain ilmuna makrifat eta teh cahaya ayeuna mun eta teh eta leuwih unggul darajatna daripada jelema anu karek ahli nyaritakeun fikih ahli nyaritakeun aqaid. Aya jelema teh nyaeta ahli ilmuna lain makrifatna jelema anu teu makrifat ngan nyaritakeun ilmuna pandai maka unggul keneh itu da jelema teh nya aya ngaji ilmu makrifat tapi teu makrifat aya jelema teh teu ngaji ilmu makrifat ngan joli dari makrifat ke pangeran teh gitu. Nah ieu di aya mun teu unggul mana antar jelema teh nyaho ari ilmu nama teori nama
teori ayeuna mun teu ilmu fikih teh nyaho teori ayeuna mun teu ilmu apa itu nyaho teori nama ngan jelema geus ma'rifat gitu dibandingkeun jeung jelema ayeuna mun teu ahli malah pakar disebutna ge pakar ilmu fikih pakar ilmu aqaid ngan teu ma'rifat jelema mah harus itu harus itu tah ya teh sok kieu kadang-kadang pan ari ulama ahli fikih ulama ahli apa teh nerangkeunana teh teori nerangkeunana teori ketika bertemu jeung orang anu ma'rifat ai itu mah teu bisa maca teu bisa teori ngan ayeuna geus nepi ka pangeran geus ma'rifat ka pangeran ieu mah ahli maca ahli ngaloga ahli paham ahli ilmu ahli teori ayeuna fikih ketika bertemu bakal lain pernah ayeuna mun takang itu yang cenah ayeuna mun tama mante ayeuna mun teu kaharep cenah teu sok ngaji eta cenah hayang cenah bisa maca sok ngaji ayeuna riadu balian sok ngaji ayeuna mun teu jijar tapi teu bisa maca begitu urang ayeuna mun tambah dihartikeun ditarjamahkeun urang ngajekang urang ngajek atuh itu mah siki gitu aya urang cangkang jengkel gitu jadi ma'rifat mah lain teori ma'rifat mah teori ayeuna mun teh urang masih tergambar bak yuwur tidak bah hayo ayeuna mun teh ukur menang 20 sifat anu wajibna A B C jadi 24 apa sifat mustahilna A B C maka jeung di dalam Al-Qur'an itu ma'rifat nama teu beunang sikina ari kitu mah beunang sikina tah arifun teh lain jelema anu ahli teori ngomongkeun ilmu ma'rifat lain tapi geus ma'rifat geus rawuh jeung Allah Subhanahu wa taala gitu. Naon ayeuna mun teu masalah salat pan ari buahna sakabeh ayeuna kailmuan teh jadi ngacuna kabehanana oge judulna teh hayang ma'rifat kaula ngaji ilmu tijan hayang bisa ma'rifat ngaji ayeuna mun tajawahar tauhid hayang bisa ma'rifat ngaji ilmu aqidatul awal hayang ma'rifat ngaji we kana pikir deui tambahan pikir apaan kabehanna lagi hayang bisa ma'rifat ngaji usuluddin pan kabehanna lagi eta teh nyaeta tujuanna supaya urang bisa ma'rifat ai ma'rifat teu wae ari itu teu ngaji teorina tuluy ku Allah aya kawasa tahu kawasa gitu jadi mereka ma'rifatan ka jelema nu teu nyaho teori ngan pedah kieu ari anu nyaho teori mah can pugu tapi ayeuna kana tujuan da karek teori ta eta mah geus tapi kana tujuan ngan pedah teu nyaho jalan pedah teu nyaho pedah ayeuna teu nyaho mata umumna aya ma'rifat ayeuna mun tama anu teu nyaho teori mah umumna teh nyaeta aya anu mawa aya anu narik urang ayeuna mun tama tumpak teu nyaho jalan nyaho geus di Jakarta alhamdulillah ma'rifat nah ngan begitu mah nah ayeuna mun teu geuning tepi ka dieu duka abdi teh ayeuna mun jalan ka mana duka aya di jalanna aya naon duka nah aya di tepi ka dieu alhamdulillah aya nyanak jadi aya tarik kitu ku wali teh jelema teh nya jong tepi we ka pangeran begitu mang cing abdi hayang mati nya teu ngaji tijan tapi geus nepi ka pangeran ngan Abdul mah nya jalanna nya tepi nu alus leuwih alus mah
ngan daripada nu nyaho jalan wungkul tapi tepi karena tujuan mending keneh tepi karena tujuan kajian teu nyaho kabeh kajian keneh tepi karena tujuan kan bae teu nyaho jalan oge dan penting nama tepi karena tujuan eta teh karena teh maksud urang teh sarana oge hayang marifat ka pangeran ngan teu nepi-nepi padahal teori nama teu kurang ilmu nahuna ayeuna dada diieutan ilmu sorofna diieutan ilmu bilagahna diieutan tapi itu cara pilih ari nu itu jonon eta aya nu narik begitu aya nu narik mah daya namun teman di jalanna abdi terang kaditu mengkol kadieu nu ka kamu ngajalanna terang-terang aya di Jakarta jauh terang-terang mari gini nggak loba ayeuna di ahli tarekat mah kitu teh nya aduh araren kitu apa eta teh cobaan asomkeun kitab jurunya moal nyambung sasongan kitab tijang kitab ayeuna tapi gitu sok ayeuna mun teu aneh-aneh banget tuh lo ya ayeuna mun teu ditilai ku tukang teori teh kadang-kadang teu nyambung kadang-kadang teu nyambung terkecuali nyata kanu aya naon teh ahli teori ongko oge geus marifat ongko nyata mah jauh kaharti bebas sakitu teh ai ukurnya teori wungkul tapi ka pangeran teu nyambung cigah nu gelo omonganna cigah nu gelo loba geuning dongeng ayeuna di itu mah di ahli tarekat model surya ya loba pokona mah di ahli tarekat mah kitu teh teu nyaho teori tapi ka pangeran ari ieu nu nyaho teori tetapi jadi kabehan lagi ilmu perlu kabehan lagi perlu wal arifuna bihim afdalu min ahli far'in wal usul jadi ieu nu makrifat ngertos marifat ka Allah ngertos karena sareng Allah subhanahu wa taala posisina ieu lebih unggul daripada ahli fikih anu teu ma'rifat ahli nyaritakeun ilmu aqaid tapi teu wujud kinambakon halafatul hadis dibaca eta hukum tuluy ayeuna jeung lalawanana jeung sifat ayeuna mun tamanaonna jeung sifat anu mustahilna jeung sifat anu wenangna sifat para rasul dibaca we nu opat ayeuna wajib opat mustahil ayeuna menang jadi jumlah ayeuna mun ma'rifat ka rasulna teu Allahu akbar heseta matak tina saolehna ayeuna mun sama doa ahli tarekat papan aja doa teh anger sarua nyaeta ayeuna mun sama naon ayeuna mun Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka bisa takut tanyakeun ka ahli tarekat pasti aya eta da ahli tarekat teh tidak hayang mahabbah yang ma'rifat eta jadi lamun aya namun tah yang loba duit da teh nyambung atuh da hayang maju usaha da teh nyambung aya ku ilmu eta da ilmu eta mah atini mahabbataka wa ma'rifataka itu matak doa lagi paling ge Allahumma ftah lana bi fudhil arifin Allahumma ftah lana hayang dibukakeun teh eta putuhna arifin gitu lain ayeuna mun tamah aya Gusti bukakeun ilmu nahu bukakeun abdi hayang terang ilmu lain nu eta mah Allahumma ftah lana bi fudhil arifin putuhna para arifin bisi teu ngarti tong ayeuna di pikiran bisi teu ngarti tong di pikiran sabab naon lain kelasna lain ayeuna mun teh kelasna geus ayeuna mun teh ngaji sing balener tuluy geus ngajina amalkeun nungtut engke oge datang serangan marifat lain ayeuna hayang langsung marifat aya ngaji tara ngaji heula engke oge nungtut asal ajianana dipake ajian amal kira sapa aya nama insyaallah lah secara ayeuna syariat mah 90% mah
sifat anu terpuji nu tadi pake, sifat anu tercela tadi jauhan, jolgok. Insya Allah jolgok. Berarti dinya heula ayeuna jalan. Pan urang ayeuna mun tadi hese kabehanana. Sifat tercela na ngambung kabeh, sifat terpuji na eueuh hiji acan. Wala rakaatun mangka yakin yakti ari sarokaat min arifin anu bijil ti ahli marifat dia eta anu sarokaat teh afdalu leuwih unggul min alfiha tibatan 1000 rakaat min alimin ti jelema anu ahli ilmu fikih ahlina ahli ilmu fikih patakobbala ya teh min jahilin ke lamun aya namun nama ieu anu ma'rifat sarokaat leuwih hade tibatan ayeuna nu jahilin atuh mesin sajuta rakaat ke aya namun jeung jahilin ieu lain alimin. Jadi alimin teh ahli teori lah, ahli aya namun fikih gitu, ahli syariat. Fatakobbala mangka kudu narima sanyana anjeun. Jadi ieu teh nyaeta jadi dalil ayeuna mun tama kanu samemehna pangna ieu nyaeta nu ulama-ulama anu ma'rifat anu karena sareng Allah eta leuwih unggul daripada ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli usul karena ieu 1 rakaat teh salat bijil ayeuna ti ulama anu ahli ma'rifat eta leuwih unggul tibatan saliyati arifan aya arif aya alim gitu. Aya arif kade teh nya aya namun temenon ulah gegeran urang mah teu kaop aya namun aya nu memerekan ai pantar buya mah nya meujeuh ayeuna al arif bilahnya ai pantar nu tukang barang hakan tukang nyatu tukang eta al arif bilahnya sagegeran ayeuna make gelar teh gagabah teuing kana tukang hees anu tukang nyatu tukang ieu namun teh make tukang ngagining tukang ngaluis tukang resep ka awewe tukang eta tuluy dipayakan naon al arif bilang eta teh sok aya namun teh mah nyeun merek teh kabuya aya namun teh wajar kapangasa apa wajar kabuya Allah da bener gitu cik atuh ka ustad kanu kitu mah al arif bilang meni gagah-gagah teuing teh paling kalian al arif bilang al arif luit gitu, al arif awewe gitu, al arif nyatu gitu tah kakara ina lain al arif bilang al arif bilang masalila ka pangeran sagala oge gitu eueuh anu kana nafsuan eueuh aya nemun tadahar anu salian ti karana Allah eueuh ayeuna duit anu salian ti karana eueuh sare anu salian ti kabeh ka Allah eta merekan al arif bilang. Aya masuk gegeran aya namun teh matak diseuri-seurikeun ya tong gagabah teh nya atuh puguh aya nu merekna ge teh nyaho teuing naon ma'rifat teh gitu pipilueun we aya namun teh mah tuluy batur aya nyebut maha guru turutan maha guru na naon eta mah gelo ulah sing aya namun teh panyebut teh nya eta aya namun teh terlaluan aya namun teh overacting gitu itu mah merna atuh da aya namun teu marajina mah gaduh merek arif teh urang mah lamun alim mungkin ai alim mah mungkin masuk nyaho ayeuna ilmu nahwu nyaho alfiah nyaho jar maknun bisa ayeuna fatul muin eta mah karek alim lain arif mah eta mah kelas wali arifin mah kelas wali anu sagalana aya namun kama Allah anu sagalana Allah engke di mana-mana ibadah kualitasna oge jauh berbeda 1 rakaat ada kata ieu arifin billah wali teh meusing dek diudag ku ulama ahli fikih 1000 rakaat moal kakejang moal kaudag masih keneh luhur gitu kualitas lain teu sah mah pan aya pikihan aya fikih lain teu sah ngan dina kualitas jauh tah jadi aya namun tang mudag hayang jadi arifin teh
artinya lain ngaji kieu lain ngaji kieu lain ngaji kieu lain ngaji aya nama tertungkul aya mapayan aksara mapayan logat lain tuluy aya namun teu ngaji tuluy ya geus beres aya namun teh kitu nadongkeun geus lain dipikir-pikir meunang ngaji teh kitu dirasa-rasa meunang ngaji teh kitu ai kitu mah aya namun mah beres bubar atuh aya namun teh marifat mana horeng jadi ieu kualitas ibadah bijilti ulama ahli marifat maka kualitasna leuwih unggul daripada ngadugdug 1000 tahun bijilti ulama lamun lain ahli marifat geus saeukeun urang memereundan ayeuna di bete-bete ge cek kakang moal ngarti di bete beuke da kudu aya namun pengalaman heula atuh kudu ngalaman heula nyaeta kana ilmu marifatna kudu ngalaman heula kana ilmu marifatna lamun teu ancung teu ngalaman mah ada mesin di bete-bete ge moal cek kakang moal ka hati takkeun sementing urang langsung aya namun tareh tamatkeun di jaro-jaro moal ka hati paling mangabel insyaallah mangabel ka hati urang mah bingung teh ya namun lain aya namun asup heula aya namun terkena tarekat geus kitu tuluy aya namun teu mangaji ilmu syariat kesambungkeun anta tarekoh ayeuna jeung marifat pan kitu aya namun teh aya urang ayeuna ketol ngaji aya namun teh syariat teh naon marifat ayeuna rada naon rada kurang-kurang gitu teu ngarti sulit ayeuna nya sulit ngartina qala al-imamu Suhrawardi qaddasa wal maqsadul aqsal musyahadatul ula wal yusiril abdul Dikran dipikir makin mutabatila wa yajtahid biwa iqabinut qahu yasira muta'asilan wa mujiratun li hadisina sin kayanu raqadulil alil aliyatina pada bimahasinil amalin sawula wa yasiru aqam dikrodatin dikro halim musyahadata syarifata asila wa qala parantos ngadawu saha al imam Suhrawardi radhiyallahu anhu dia mah qaddasa mugi-mugi ngabersihkeun Gusti Allah kana manahna itu Syekh Suhrawardi wal maqsadu jeung ari pamaksudan pasejaan al aqsa anu puncak al aqsa anu paling ujung anu paling dalam
eta al musyahadatu musyahadah al ula anu luhur, al musyahadatu musyahadah al ula anu luhur. Jadi maksud jeung tujuan tina merangan nafsu teh nyaeta sangkan bisa jadi cukang lantaran bisa ma'rifat. Jadi mual bisa ma'rifat temen orang nyata ngagugu nafsu wae. Mual bisa ma'rifat orang lamun nyata henteu bisa merangan hawa nafsu. Jadi pangna urang ayeuna mun tamah kudu diajar merangan hawa nafsu. Nu embung dipaksa cenah daek nu embungeun nafsu. Nu hayang dipaksa cenah tong gitu, cenah ulah. Eta teh jadi wasilah seseorang jadi cukang karena bisa ma'rifat. Jadi moal bisa heula ieu mah itu berhubungan jeung ayeuna riyadhah, hubungan jeung ayeuna merak mujahadah mah moal bisa gitu ma'rifat moal. Ku latihanna di dieu heula. Pan urang mah lain tukang merangan hawa nafsu, ai urang mah tukang ngalajur nafsu gitu urang mah. Pan urang mah merekna ge urang mah tukang ngagugu, tukang ngalajur, tukang ngagugu nafsu. Ari ieu mah lain tukang ngalajur, tukang ngagugu nafsu, tukang merangan. Mun aya resep-resep nafsu teh ieu mah naon? Terang. Sina ulah ngagugu kana kaya. Mun cek nafsu ieu mah lain naon? Lain ayeuna ngagugu, heuh. Mun ayeuna ngaji da tuluh, heuh sesane. Tah eta mah tukang ngalajur nafsu. Tak ieu mah lamun keur ibadah ieu namun teu make jeung embung make jeung hoream teh nafsuna teh dinaon cepetan ieu sia teh naon ayeuna nafsu make ibadah hujan contohna gitu hujan wae siun sorangan teh gitu teh mun dicita-cita teuing ku hujan wae siun ayeuna mun talapar lapar wae atuh deu ka pangeran teh lapar sagala kahalangan ku lapar. Ieu mah terus sangoran nafsu teh gitu. Nu ieu mah pan urang mah lain ka diusapan. Kayaknya bisirarieu. Di mana-mana hujan teh, bisi ayeuna mun teh menaon bilih asup angin tong. Deuk ibadah ka pangeran. Pan kitu urang mah diusapan nafsu teh. Digugu teh gitu urang mah lain dibentakan gitu. Pan aya perang mah disengoran ayeuna nafsu teh. Allah teuing ayeuna mun teu ka pangeran ai sia ku sadisieun ku pangeran. Nah atuh ayeuna mun teu ituna hujan menang sakunapa. Kenaon ayeuna mun teh tadi dipake eta hujan teh kumaha? Ari ieu deuk ka pangeran sieun ku naon? Sieun ku hujan, sieun ayeuna ku panas. Panas teh maneh teh butuh geus mari sok mayan eta teh naon? Papanasan gitu. Kabehanna eueuh teh sadina mah ieu dari sangoran nafsu teh ngan osok aya kasieun anu eta kasieun teh nyaeta provokatorna teh setan gitu. Provokatorna teh eta teh naon? Nafsu geus hoream bantuan ku setan. Gitu. Bantu nafsu teh geus hoream kana ngagugu teh. Tambahan disingsieunan eta ku provokatorna teh setan. Geus. Nah, ari ieu mah pan ayeuna mun teh di mana-mana nafsu hoream teh lamun ayeuna aya malaikat mulhim anu tukang ngailhaman dinasehat teh ku malaikat eta mah gitu ngan di mana ayeuna pabedas-bedas lamun dina jiwa urang na bedas setan pangna jadi bedas setan akuda sapopoena setanna disobatan nyapuguh di mana-mana diadu teh eleh ayeuna malaikat ayeuna ku setan tungguan weh kunal sawe eta teh da setan anu meunang tapi lamun urang na ayeuna mun teu tukang ngamusuhan maka setanna dimusuhan terus engke teh diupahan teh ku malaikat eta teh nyanyakeun bae atuh da moalila di dunya mah jangan ngajawab kitu akeun bae ayeuna mun teu geuring mah atuh da geuring ayeuna tina batan tina ulun ibadah mah atuh alus we nu aya jadi saksi mun paeh oge keun bae atuh da sahid diubaran ku malaikat mah di urang teh namun ayeuna tarikanana kuat setan teu cageul kitu-kitu ge
Keukeum we lamun ayeuna mun teu aya pepatah ti luar yang ngangang setan teh teh jero teh oh kawasno bisa nyageurkeun da geus gering mah eleh deui padet da geus gering mah anger da hese karasa teh teh karasa geus aya mun teu teh eleh urang mah eleh da aya mun teh diajar ngalatih ayeuna nafsu urangna sosobatan wae jeung pangajak setan sapopoeuna gitu ketika diupahan teh ku malaikat lemah da itu naon sapopoeuna geus kanggo ayeuna nyobatan jeung setan teh gitu caritana teh tah kitu nya jadi ayeuna mun tama ieu teh nyaeta mujahadah merangan nafsu ditahan tina kahayangna tina pangajak dipaksakeun tina kambungna nyata kahayangna hayang nyicingan dina sifat-sifat tercela kambungna embung dibawa karena sifat-sifat terpuji eta aya nafsu teh dipaksa eta teh jadi wasilah jadi tukang lantaran bisa ma'rifatna ka Allah teh kitu jadi urang mah geus aya nu teu baca bicara ma'rifat sok ayeuna guguh heula sifat nu eta kitu sok diajar heula sifat-sifat eta nu terpuji leukeunan nu tercela leukeunan jauhan nu terpuji leukeunan ayeuna digawe garap ke urang wakainya jero-jero ti ma'rifat dan ke datang sorangan gitu ayeuna mun teu ma'rifat mah cobaan geus sok ayeuna tah eta di mana-mana geus ma'rifat teh ngaras gok we papanggih jeung Allahna ngaranna musahadah ningali ku mata atina lain ningali sadaya kumaha gok we atina teh jongkok jeung Allah teh ngaranna musahadah eta ayeuna puncak tujuan teh tina ayeuna mujahadah mulaina geus mujahadah ke ma'rifat geus ma'rifat geus braya da tadi nagah yang panggih jeung Allah nagah geus ayeuna mun teh geus panggih sono we engke mah geus ayeuna geus panggih jalanna Allah teh geuning kaanggung geus lain bejakeun letah eta mah paranti ayeuna teh mah aduh sono lamun ayeuna ibadah teh lain ibadah model kapaksa model urang kieu geunah dikir maca Quran gitu geus musahadah geus eta moal ngarti deui mesin diberejel-berejel ge ayeuna barete geus liwat deui mending buru-buru anggeskeun jeung membeki kadienakeun beuki naon bahasa-bahasana ieu bahasa ayeuna mun teu bawa para wali aya urang ayeuna mun teu nyata ka ieu nya ka ahlina fal yuksir mangka kudu ngalobakeun hamba-hamba at-tilawata kana maca Quran. Tuh geuning geus daek kita maca Quran. Geus daek rasa boro-boro getol bekosok teuing gitu. Aduh geus coret. Ieu judul hayang marifat. Fal yuksir at-asaf maca Quran boro-boro getol meureun Quran. Da ieu mah teh getol ieu loba mah kudu mineng maca Qur'anna dijawab kurang teh bujang-bujang getol bujang-bujang sering maca kitu ka teuing geus aya nu geus taramat teh atuh bujang-bujang ada sanes Ramadan oge lah ya teh ternyata nyara rambung ya teh nyara rambung hayang ma'rifat teh teh nyara rambung kita mujahadah heula sagala digugu aya nafsu nah gitu teuing kita pan ngarah ma'rifat, ai ma'rifatna mah hoyong tapi mujahadah mah alif. Ngimpi. Ngimpi ayeuna mun teh mah. Geus kitu ayeuna mun tanat muksiran dzikran. Kudu loba ayeuna wiridan di. Asap ayeuna loba dzikir wiridanana. Oh, dia ayeuna pan wiridan, ayeuna boro-boro wiridan ngahaja. Pan wiridan ayeuna teh pada salat ke kabur wae. Oh ayeuna mun hese deui wae nya. Jadi ieu teh ayeuna mun teh macarana teh jerona tadi nyata nafsu teh jauhan karesepna paksakeun kambungna jerona luarna lobakeun maca Quran lobakeun wiridan
wiridan anu nyaeta kalimah thayyibah maca la ilaha illallah sing loba dikirna tak urang mah loba dikir teh 100 geura loba 100 macan aya heab-heab acan kana hate teh 100 la ilaha illallah macan aya heab-heab acan 1000 teh karek haneut 1000 teh karek haneut pan ieu mah kudu tepi ka panas teuing lamun ayeuna 10.000 mah cegahna mah lamun aya 10.000 mah rada we beureunan ayeuna ari ieu mah pan urang mah geus culang cileunge ieu lila-lila teuing la ilaha illallah teh boh tahlil dina nu maot dina kamotan boh tahlil keur wiridan geus culang cileunge 33 ke 100 teh atuh dah ayo urang teh maksudna teh deuk ngahaneutan hate urang supaya ieu namun teh panas tarikanana ayeuna ka Allah ngaduuna teh gitu gitu tah lain kuloyan kaleye gitu da ayeuna teh ayeuna haneut-haneut acan maka pangeran teh gitu dipanasan sina nya ayeuna mun teh la ilaha illallah la ilaha illallah mun gare taqallulin wa quturin ulah totan pan urang mah garanya dibawa atakohan mawa ayeuna mun teh maca la ilaha illallah la ilaha ting sare ting ngalamun ting ayeuna capek dalamun asup kana hate paeta teh beuki lila teh lain beuki leuleus lain beuki ayeuna pareum beuki naon beuki hurung beuki panas pan urang mah la ilaha illallah aduh da bibir hungkul mah capek tuh la ilaha illallah da capek 100 kali geus capek bibir hungkul mah ari ayeuna mun tah hate mah dikir ayeuna mun tah qalbi teh lain capek kalah beuki wong lain ayeuna mun tah aya mah beuki naon la gerasa ayeuna mun teh geus eueuh nu balik ayeuna mun teh nya lamun diasupkeun ka dieu mah atakoh ayeuna mun cakolo teh sakali teh las ya teh naon ayeuna mun apa targetna ge 100.000 teh ayeuna mun jadi sing naon sing manteng ulah kotor teh ulah kenor anteng gitu ulah dikenoran dikir naon ulah naon ulah make kenor anteng gitu lamun ayeuna mun teh dikir la ilaha illallah beuki kaitu teh beuki naon beuki matang beuki panas la ilaha pan awalna ge ayeuna kieu da sarua awalna mah deuk ngasupkeunana mah eta sarua la ilaha illallah la ilaha dipancing heula pancing naik la ilaha illallah la ilaha illallah hanut panas deka ayeuna mun teu aya wartos tina dikir eta saking lir ibarat ceuneuh dugi ka cenah sahabat mah aya dibukakeun ku pangeran ieu ayeuna seungit dagingna nu dikir cigah ayeuna mun mah bakar domba lamun teu dibeuleum kamu ayeuna seungitna moal kamu seungitna mun teu beuleum mah beuleum sang tak ieu ayeuna mun teu sahabat aya nu kasapkeun kalau dimukakeun tapi kan ngabeu seungitna dagingna nu panas ku dikir eta panas ayeuna mun teu ieu teh tah seungit dagingna seungit kunaon ku dikir panas pan ayeuna mun teh dicaritakeun di kelas kieu deh sieun teh nyambung geus ayeuna mun teh mah geus lanjutkeun singgalator mah teh Quran geus sakitu lah cangkangna heula gitu singgalator ayeuna dikirna keun bae aya dikirna dikir lisan oge heulana lamun hayang nyawa ada kudu make guru teh atuh dikir eta mah dukur aya dikir ayeuna tarekat mah di tarekat mah kudu puguh guruna kudu puguh ayeuna mun teh ijazahna
gitu. Maksudna teh nya mutabatilan sing cengeng sing manten ulah ayeuna mun tamah keur daek keur hoream mah sing cengeng mutabat juntrung teh cengeng manteng ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala wal yajahid bi waqti qalbin nutqahu si omonganna eusikeun kana hate si wiridana eusikeun kana hate si dikirna asukeun tincakeun kana hate di dieu aya naon geuning ayeuna mun aya urang mah pan ilaha illallah oge pan teu nyahoeun illallah teh ukur naon tarik ieu tah itu mah lain tarik illallah aya anu jigah illallah teh aya anu jigah medok ngadek tahu illallah teh bray aya anu jigah pare ngababuk batunan hancur atau pare na muncrat urang bakal kamuncrat gitu illallah teh lain ieu anu naon anu ngagebray tapi wah aya namun tanah mintul teh tengah artinya jalan tengah arti menjajan kudu ayeuna gaul heula ayeuna mun teh gaul heula gitu tah eta teh kudu ditincakeun lah geus atuh ngarah ayeuna babari mah jadi dikirna mata Qur'ana asupkeun dari jero teh hate diasupkeun hate teh bacaanana asupkeun kana hate la ilaha illallah asupkeun kana hate tincakeun teh asupkeun kalinya ulah ayeuna bieur hukum bacaan ayeuna Quran asupkeun bacaanana kadinya tah kadinya meureun urang teh kudu ngalogat heula geus ngalogat tuluy katalan rogatna geus kitu tuluy baca Qur'anna dibacana ulah burung bareng-bareng ayeuna diasupkeun mah kana hate ayeuna diasupkeun kana hate mah moal kitu maca Qur'anna nu dibari diasupkeun kana hate mah eta mah lain ayeuna mun teu diasupkeun ka hate maca hungkul lamun diasupkeun kana hate ulah aneh musim maca Quran beberebetan oge da geus ka di dieu eusina nu eta mah nu ulama eta mah da geus di dieu eusina Qur'ana ai urang mah pancangkang keneh ai cangkang keneh sing bener mah ieu namun teh halusna mahrojna ayeuna sing keuna da cangkang keneh dina cangkang keneh paling oge urang mah meunang ganjaran tina maca meunang ganjaran tina naon tina maca itu mah pan lain ganjaran tina maca ganjaran tina zikir gitu eusina Quran geus aya di dieu memeh dibaca ai urang mah pan maca heula malah eusi mah teu nyaho gitu kelas aya nu kitu mah bedana jeung urang teh ngantak urang mah lamun hayang meunang ganjaran maca Quran sing bener sabab lamun henteu bener Quran teu ngarti eusina teu ngarti manana diganjaran lamun bener macana dikir sanajan teu bener macana asalnya ho hartina gitu jadi dikir mah teu nyaho ayeuna mun teh bacaanana teu bener ayeuna bacaanana nah dikir ngaranna ge asal ngarti eusina lamun ayeuna mun teh Quran sabab ayeuna mun teh Quran mah nyata kudu bener mata najan teu ngarti asal bener aya dikir mah najan teu bener macana asal nyaho asup tah dua ayeuna poin eta hiji ayeuna loba maca Quran loba ayeuna zikir nyata maca la ilaha illallah kalimat thayyibah teh di dieu mah di kalimat teh kalimat teh asupkeun kana jero hate hatta yasira bi qalbihi mutaassilan hatta yasira sehingga jadi eta manehanana eta si jelma bi qalbi eta jadi eta yeuna si jalma bi qalbihi nyaeta kana hatena manehanana mutaassilan jadi asal teh jadi pokok jadi nu pokok nyaeta dikrul qalbi
Dikrul qalbi nu jadi ayeuna mun pokona mutaassilan bi qalbi teh mutamakitan minhu tek we. Jadi nu pokokna nyaeta dikrul qalbi nu inget teh hate. Tangke nu bawa jadi tentrem ka pangeran lamun karena janji pangeran teh yo tenang dan kumbae dan pangeran namun teh janji kitu greug we nyaho kana janji pangeran teh lamun ayeuna mun tah pangeran deuk ayeuna mun tah mere ganjaran ku pangeran janji kana rek mere ganjaran teh geus reug hate teh moal hayang itu moal hayang ieu bae ku pangeran jadi ganjar sabalikna lamun seuk ayeuna mun tah ieu geus aya dina hate teh ya dikrullah terus ayeuna mun tah Quran ingat hate teh karena ancaman-ancaman pangeran karena siksa pangeran lamun ayeuna mun tah ieu ingat karena siksa pangeran kete jokmu ngedoraka teh jokmu ngedoraka teh da ingat teh karena ancaman da ingat teh karena siksa jika tadi geus hiji we pangeran deuk ngaguguk ka pangeran deuk taat ka pangeran mun ngajauhan karena sieun ku pangeran mun gawe teh amal teh karena naon hayang nu di pangeran nu di Allah Subhanahu wa taala geus tah eta eusieun ayeuna mun teh dikir nu aya dina hate teh kitu fayat ma'innu billah wa ya'nisu bihi wa yastauhisu minal khalqi wa ila antasira tilkal madkur minatilawa wakil wa kalimatut thayyibah mujilatun li hadisin nafsi maka ke pikiran-pikiran anak moal kosong moal mikiran moal ngalamun nu lain-lain da geus ayeuna aya di dinya Allah kitu we dijawab teh Allah teh Allah kan tenang nak jongjona betahna jeung Allah bisa sono ibadah moal kawas kieu wae gitu ibadah ayeuna ka hirup enjoy eta mah nyata kenna teh nyaeta jadi makrifat ka Allah nu eta seolah-olah surgana keur nu kieu jadi di dunia teh nyata seakan-akan surga menikmati terlena dina kamakrifatan ka Allah Subhanahu wa taala nu ieu mah mata ayeuna dawuh Allah waliman khofa maqama rabbih jannatan jelema anu sieun ayeuna ku Allah mah boga dua surga di dunia terlena ku surga kamakrifatan tuluy ayeuna di akhirat ke terlena jeung surga ke kieu di akhirat dua surga di dunia senang sasenang-senangna ku makrifat din ku duit gitu senangna ku makrifat teh geus boga Allah teh geus leuwih tina naon ayeuna mun deket jeung Allah jeung Allah geus leuwih tina naon engke di akhirat jeung surga anu asli di ditu dua ayeuna mun teh surgana wa mujilatun li hadisin nafsin kaya nurul qalb caan ayeuna mun teh hate teh caan kana naon lil halil aliyati kana kaayaan kana tingkah anu luhur kata ayeuna mun teh dirinya teh bisa mahabbah ka Allah jongjon nyata jeung Allah dikir ka Allah sono ka Allah eta teh gitu hate eta teh geus ayeuna mun nu nanging teh lain-lain lain naon lain nu nanging ku duit ku dahar lain eta mah lain lil halil aliyati kana maqam anu luhur nailan bisa disakarai ku jelema eta ku jalma anu kitu hal tepan kamari oge dina jurumnya bisa muannas bisa mudzakkar lil halil ali bisa lil halil ali yati gitu bisa mudzakkar bisa muannas hal teh waktu wayufi itu wayufi wayufi nurul qalbi
jeung jadi leber weh cahaya hate teh lil qalabi nyaeta kana jasad. Kumaha aya yeuna mun teh mah eta cirina cahaya ngarembet lober teh. Ngarembet teh cahaya nu aya di jero teh nyaeta kana awak. Engkena teh leungeun moal dipake maksiat, dipake amal, dipake ibadah leungeunna. Lumpat kana bibir ke cahaya eta moal dipake ngombor teu pararugo. Lumpat kana ceuli cahaya eta di mana-mana ngaremet moal ngadengikeun kana doraka, dipake ibadah. Lumpat kana panon moal ningali duit wae, kitu betah ningali Quran teh. Betah ayeuna mun teh ningali ilmu teh, betah ningali ayeuna ulama teh, betah ningali para solihin teh, betah ningali Ka'bah teh, betah ningali kudu jadi ibadah. Lumpat ayeuna mun teh makana sukuna ngalengkahna moal kana tempat-tempat maksiat dipake amal soleh, eta rembetan cahaya anu tadi teh anu dibangun tina zikir, nu dibangun nyata tina loba maca Quran. Anu maca Quran ayeuna zikir eta nu ngajadikeun ma'rifat ka Gusti Allah. Anu dasarna ma'rifat adalah mujahadah. Sakitu. Teu arti bae teu maksakeun maneh. Dengekeun ayeuna mun teh mangke di mana-mana eta bisi ayeuna teh nyaho wae teu ngarti wae singgat tol maca Quran, singgat tol zikir, terutama ayeuna singgat tol maca salawat geus eta PR nama kitu. Di mana-mana hoream keneh jauh kana ma'rifat kitu. Di mana-mana ayeuna mun teh berat keneh wae. Wa yasiru haqqan dzikra dzikruhu. Aya dikir dah, aya dikir sifatnya. Mungkin nanti dikir eta mah lain dikir aing naon, lain ngan sakadar dikir nyaritakeun sifat-sifatna Allah, tapi di mana-mana disebutkeun la ilaha illallah teh jeung geus jongkok jeung Allah. Nyebutkeun ayeuna zat Allah we geus teu make sifat-sifat heula eta mah. Geus langsung ka Allah. Nah, nyata kelas-kelas anu wasilin teh anu kieu teh hadil musyahadah asabe. Nyata geus musyahadah teh atuh da jeung jongkok teh kudu disipatan aya jeung jongkok. Pada geus aya naon jongkok hareupeun dina atina geus aya ayeuna dina atina geus jongkok jeung Allahna. Geus ayeuna mun teh mah bisa ngahasil musyahadah teh kitu. Kitu tahapanana. Tentang paksa-paksa ke ayeuna bisi ke ayeuna mun teu paralu ngacau aya deh udah ayeuna mun teu obrolkeun urang sing daek gawe jeung ahli-ahli nu kitu haik aing jeung gawe jeung ahli kitu tong sok ngahukuman cicing hate teh gitu cicing lepaskeun hate teh di mana-mana jeung nu kitu. Ulah ayeuna mun teh mah gaul jeung jalmi-jalmi anu karitu aya nu ngahukumanana urang mah nyaeta dek diarahkeun dek dituntun ku anjeunana. Aya urang sabalikna ka dituntun anjeunana. Belegu hesena teh jadi kunyaho adab-adabanana jeung kitu. Kunyaho adab-adabanana. Tingali ayeuna mun teh mah waktu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam bade ngaguru nyaeta ka Kanjeng Nabi Khidir aya kaum loba tatanya dari ngaguru kitu mah ikuti tuturkeun ngiclik terus pembaya namun tertanya hadir kitu dan kelke di mana-mana aya kesalahan mah guru nu eta teh lain kitu nempak ka urang aya tong loba aya namun teh manaon ngomen ka itu bahaya ya. Da urang nyata ngantos dituntun ku anjeunana gitu. Ngantos aya namun tadi arah-arahkeun ku anjeunana. Begitu mah. Kudu ayeuna heula diajar atuh jauh gitu ayeuna teh dikeun nyaho istirahat atuh. Engke nyaho istirahat teh karasa aya nu karasa teu bisa ngomongkeun gitu. Atau diomongkeun aya can bisa ngomongkeun mah ilmu kieu mah bisi nyelakakeun. Rasakeun ku sorangan gitu rasakeunlah ulah loba ngomongkeun engke loba diomongkeun mah karasaatan geus ngomongkeun ti heula bisi ngaco rasakeun ngan kudu aya guruna saranna
kudu aya guruna. Eueuh guruna wah tong kalau kaya cilaka. Ada tina aya kitabna moal bisa tina kitab. Ada aya bukuna komo tina buku moal bisa. Geus sakitu da ieu namun tami intina mah. Tapi kana lamun ieu sukses, lamun ieu lulus teh insyaallah kadinya lupatna teh urang nyata jadi jalma anu ma'rifat, urang jadi jalma anu ahli musyahadah, urang jadi jalma nyata anu jadi ahli muraqabah wali teh kitu. Teorina ngabangun ayeuna mun tanaon ngabangun kawalian teh kitu, ngabangun kawalian teh wow lain bantrak-bantrakeun mah dah ya perjalanan teh tamat sakitu hadzal ladzi awsa suyun malu Allah wa faqona lahu mutafadila. Ada hari dia nu geus caritakeun teh alladzi anu eta alladzi anu ausa eta alladzi anu ausa anu parantos ngawasiatkeun. Ada hari ieu nyaeta geus caritakeun dina kitab ieu, dina kitab Kifayatul Atqiyah eta alladzi anu ausa anu parantos ngawasiatkeun sa asuyuhu pirang-pirang guru al-kumal anu pirang-pirang sempurna, anu pirang-pirang sampurna. Allahu alaihi Gusti Allah eta waqafana muga-muga nulungan maparin taufik Gusti Allah ka urang sararea lahu kana eta anu diwasiatkeun ku guru-guru teh mutafaddilan bari maparin bari maparin kurnia, bari maparin kurnia. Tapi di dieu mah logat kitu mah jajan imam kieu hale parin karoberan gitu. Artina nu geus dicaritakeun ti awal tapi kanu dieu itulah wasiat para guru-guru anu sempurna, wasiat ka para sahabatna, wasiat ka murid-muridna, wasiat ka jamaah-jamaahna, wasiat ka para penganut-penganutna dia maluhi supaya sareng ngamalkeun kana ieu nu geus dicaritakeun teh payanahu darajatil aulia wa maqamatin mangka bakal ngaraih eta ayeuna mangka sabab ngaraih payanaluna mangka jadi sabab ngaraih sadayana ti guru-guruna dugi karek-karekana sahabat-sahabatna dugi ka jamaah-jamaah penganut-penganutna anu ngamalkeun dugi ka ngaraih ngahontal darajat kawalian dugi ka nyaeta dugi ka makom para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kitu. Jadi para wali teh sadayana ngamalkeun ieu gitu, ngamalkeun ieu kaharti amalkeun ulah ayeuna mun teu ngamalkeun bari teu kaharti harti heula sing paham heula sing nyaho heula sing yakin heula amalkeun jalankeun tapi kena jalan darajat para wali insyaallah di makom para wali geus aya mah doa nyuhunkeun ayeuna mun takaula sareng musannif kena di dieu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun taufik kana bisa ngalakonan naon anu diwasiatkeun ku para guru-guru teh anu sampurna. Allah wafaqana lahum taqdiran. Muga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik maparin pertolongan ka urang sadaya tiasa mengikuti aranjeunana bari nyaeta Allah Subhanahu wa taala maparin kurnia anugerah kemampuan tiasa ngajalankeun ngalaksanakeun kana naon anu parantos didawuhkeun ku guru-guru ieu nyaeta anu sampurna teh taufik teh qalbu qudratin ta'atil abdi nyaeta nyiptakeunana Gusti Allah kemampuan taat, kemampuan ibadah, kemampuan nyaeta takwa
di seseorang hamba. Nah, jadi najan aya namun tama cek sarareak berat termasuk cek urang wow eta mah pan ikut tepek Allah mah dimampukeun ku Allah teu berat ku Allah. Wah aya namun terberat keur Allah mah. Da cenah abdina ieu mah da sanes putra kiai sanes turunan wali paduli teuing. Kajian tukang beca oge aya dibisakeun mah ku Allah. Bisa. Kajian aya namun tamat tukang sampah oge bisa. Kajian tukang ojek oge bisa. Aya dibisakeun ku Allah. Itulah taufik. Itulah yang taufik. Khalqu qudratit taati fil abdi. Allah nyiptakeun kemampuan ketaatan di seseorang hamba. Ye nu ayeuna nu maha teh. Ya ayeuna mun tan maha teh. Taufik eta teh sok disebutkeun ayeuna mun tan amal. Begitulah taufik teh. Batak dina keterangan qalilun minat taufik khairun min kasirin minal ilmi. Hiji ayeuna mun tamat taufik eta hiji ilmu anu diamalkeun bisa ngalaksanakeun taat ibadah nganggo Allah Subhanahu wa taala. Hiji saeutik kitu leuwih hade tibatan ngapuguh ayeuna ilmu sagala katalar sagala ayeuna nyamu sagala bisa ngan eueuh nu kaamalkeun. Mending ayeuna mun teu ieu nu hiji kaamalkeun atawa anu nyaona nyaeta nu nyaona teh ya beberapa ilmu tapi kamalkeun eta nu berharga nu hafal nu ayeuna mun teu hade mah. Jadi ulah ayeuna mun taswa papai kabeh amal. Geus buah wajib mah. Mun sunat sakit comok diulak-alik. Engke ayeuna mun teu aya rasa, engke aya rasa, kabeh ge aya rasa. Engke aya rasa nyentuh. Ieu mah cocok urang mah kitu. Ai urangna ayeuna mun teu nyekelina hiji mah geuningan teh asa kieu ya teh. We sentuhan geus teu boga wirid kitu wirid ieu. Tapi dirasa-rasa mah dipapai ka naon? Aya cocok ayeuna mah ka urang. Ku Allah digitukeun. Oh ieu mah wirid ieu. Wirid dia mun teu ieu. Engke teh cocok ayeuna. Jika urang we lamun urang ayeuna mun tanangan ubar geuning kitu nya itu kan dia ubar gitu ubar ini papai masak ayo ini cocokin oh iya saya geus cocok eta we unggal ayeuna datang penyakit eta teh nu pake ubar teh eta da geus ayeuna mun teu naon geus karasa begitu ayeuna papai wirid ieu kata aya nu cocok ieu naon mah resort teh eta mah geus karasa walhamdulillah jeung ari puji anu opat eta lil baqi tetep ka Gusti Allah anu langgeng ar-rauf Gusti Allah ar-raifi anu banget welas asih musallian bari maca salawat alas sholati kalawan pangluhur-luhurna sholawat ala rasuli kakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhawqilan bari maca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tamat cenah lama kana tamamu tahlim dina sanggeusna aya tamat geus sampurna ieu karangan teh minan ni'ami. Jadi mantenanana ieu musannif ku ayana ku Allah dipaparin kemampuan namakeun ieu kitabna itu adalah merupakan nikmat di Allah Subhanahu wa taala tiasa namakeun karangan atuh mantenanana dina dengan dia saja muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena tiasa namakeun ieu kitabna. Jika ayeuna mun tama urang oge alhamdulillah bisa namakeun macana bisa namakeun ngajina bisa namakeun ngaogatna keun meuh ayeuna kumaha Allah ayeuna mun tama pokona mah ayeuna tamat kitu-kitulah teuing ayeuna mun teu penting ka hati teuing ayeuna bisa maca teuing ayeuna teu lamun ayeuna mun tama geus diaji kieu teh sugan ayeuna mun tama atuh tahun hareup mah maraneh we maca kitu dah geus ngaji wah alhamdulillah maraneh aya kitu mah ayeuna mun tama teu ngaji deui dibaca tara dibuka tara ayeuna mun
Coba aya namun teu hareup mah ngarayakeun aya namun teh masing-masing barokah jamaah di urang ayeuna pasaran afiatna kitu euy. Itu di urang ayeuna mah masing-masing ayeuna barokah jamaah baca kitu ayeuna mun teh mah. Teu geus kitu teh ayeuna mun teh wah bener eta. Alhamdulillah urang mah ayeuna mun teh syukuran tamat we kitu ieu tamat bahasa ya tamat guru. Jadi urang mah syukuranna tamat guru. Jadi nu macana batur, nu ngalogatanana batur, nu ningalina batur. Kapan orang mengaji teh gitu, nu maca guru, nu ningaliana guru gitu, nu ngahartikeunana aya urangna naon? Mata tamat naon? Apa urang begitu. Jadi ieu mah syukuran tamat guru. Lain tempat urang, pan urang mah ya namun teu ngajina naon. Namun ngelamun ningalina oge teu tamat. Ningalina teu tamat. Ai macana boro-boro aya namun tamat-tamat pan adong bareng sakitu. Ya mah engke mah syukuran tamat guru judulna. Kawas ayeuna awalan ngawitan mantenanana muji ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna oge tos tiasa namatkeun ieu bade muji di ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dawaana alhamdulillahil baqi ar-raufi wasalliyan a'las salati. Muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu langgeng Gusti Allah teh. Anu langgeng Gusti Allah teh. Anu langgeng wujudna, anu moal rubah roba, anu moal rusak, moal obah ginsir gitu al-baqa Gusti Allah. Oke Gusti Allah teh ar-Rahim anu welas asih Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kacida sabiru rabbah anu kacida welasan asihanna nyaana. Anu dimaksud welas asih ka Allah lain welas asih saperti jelema. Jadi maksudna teh anu seueur mapari nikmatna oge seueur mapari kurniana jeung anugerahna gitu. Hasiat ieu lapan ar-rauf wasiat kalimah sifat Gusti Allah ya ar-rauf hasiat gede. Mun nalika urang keur amak tak kebenaran nu gede amak. Mun urang keur datang amak keheul baca we 10 ar-rauf atau ya rauf ya rauf ya rauf ya rauf ya rauf ya rauf. Asal mun urang keheul nah hayang rarep. Ayo urang teh hayang rarep mah aboh aya sieun ayeuna tadi keur amak jadi teu amak. Urangna kudu hayang rarep. Ai teh hayang rarep mah. Boro-boro ayeuna mun teh tah ayeuna mun teh membaca ngarah sadereket teh urang. Jelema keur amak, ieu gerak ceuk diawasi. Supaya sareng naon sia? Da teh hayang rarep teh mah hayang beuki naon? Tak kudu hayangna lamun keur amak teh kudu hayang rarep. Mun hayang rarep baca ieu, itu hayang mah ngata. Tong ayeuna baca. Ngarah naon? Ngarah ayeuna mun sama senang. Ari amak teh senang atau ripuh? Senang atau ripuh? Amak benar ya ripuh. Nah, atuh ayeuna sok rarep aya ripuh entong atuh gitu. Tak eureunkeun ngarah senang gitu ngarah teu ripuh. Aya nyaho ayeuna mun teh mah capek aya amak teh teu capek. Benar, asa teh bahan geus amak ayeuna mun. Bener teh geus capek teh. Atuh aya hayang sana tong arah atuh gitu. Tong ayeuna mun teh lamun ayeuna mun teh keur arah mah pan capek, pan ayeuna mun taripuh. Nah, tuluy ayeuna mun teh sinarana salah satuna nya tah baca ya rauf ya rauf. Jabati capek oge deui kanu keur amak-amakan kanu gede amat teh teras. Abejaan. Ai urang hayang dipikaresep ku batur hayang dipikaresep. Heeh, nu dipakaresep teh teh nu leuleui, nu tara ayeuna bawari amak. Karesepeun jelema mah lamun kaleuweuh amak tuh geranya hayang ayeuna mun tama senang ulah naon. Ulah bawari amak, hayang dipikaresep ku batur. Ulah bawari amak ka jelema nu keulana ya goe pasti ayeuna mun tenang
cenah dulungan abdi oge eta mah lain ayeuna resep kanu dulungan gede amat butuh duitna kapaksa teh mah da anggar hate mah resep dulungan resep masih kolot oge teu resep bukan gede amat terasa ai kana gede amak nama gitu kana gede amak nama tapi paranti ngarepkeun ka amak di mana datang amak baca 10 ya roh 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 tambahan nyata ku salawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali gitu eta lumayan mentabur 10 kali sakana godoh insyaallah tah sok awe aya namun temennya sarua jadi lalaki nu garde amak tah aya namun nu garde amak kukut eta ya roh ya roh ya roh 10 salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kita 10 ngara aya teh capek teh nya hameo cara apa gerak amak teh nya loba bacana kirim terlobat teuing ya Rabb 10 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 10 tangan alhamdulillahi rabbil alamin. Oke nyaeta ieu teh sekaligus sejak nyuhunkeun rahmat kalawan nyaeta rahmat anu pangluhur-luhurna kanggo Kangjeng Rasulullah sekaligus sejak ngaoskeun shalawat kalawan shalawat luhur-luhurna shalawat muga-muga dihaturkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua maca shalawat diakhiri ya kita teh ku ngaos hamdalah ku maca shalawat muhauqiran oge terakhir diakhiri ku ngaos la haula wala quwwata illa billah walhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pangna ieu ngabulak-balik ngaos alhamdulillah. Ngabulak-balik ngaos alhamdulillah tadi mimiti maca alhamdulillah. Tadi ayeuna mun tamak mimiti maca salawat. Ieu oge kitu. Pangna ngabulak-balik maca alhamdulillah ieu sarua jeung ngabulak-balik deui nya maca salawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh tabarrukan biha ngalam berkah ku ngaos salawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim warfa'na laka dzikra makna barofa'na laka dzikra ieu la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i Muhammad teu pati-pati kuring disebut ku sawae mun kuring disebut anjeun oge kudu dibawa kudu disebut-sebut mun nyebut Allah Kangjeng Nabi oge kudu disebut mun ayeuna mun tama Allah ayeuna mun tama dipuji Kangjeng Nabi oge kudu dipuji mun Gusti Allah Subhanahu wa taala dimulya-mulya maka Kangjeng Nabi oge dimulya-mulya. Lamun Gusti Allah ya namun tadi puji Kangjeng Nabi oge kudu dipuji. La uzkaru illa wa uzkar. Teu pati-pati kami dicarita-carita, disebut-sebut terkecuali hidup oge kudu disebut-sebut dibangkeun jeung nyebut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar alhamdulillahi lil baqir rahmati musalliyan ala ahlas salat ya rasul gitu cenah kadua nyata jadi toton den isyarat karena ditampi nah ieu kasayan hanya seseorang sebab di mana-mana doa dituntungan di mana-mana doa dituntungan ku maca salawat eta jadi alamat jadi tanda kana diijabahna. Moga-moga urang kenging berkah khusus di muallim ieu oge sareng para ulama-ulama araraguna sadayana oge kenging barokah nyata ti guru-guru urang terutami nyata anu ngadugikeun anu ngawurukeun ieu kitab kitab ya kersana mama
Kiai Haji Nabi Muhammad Taufik Karasek. Allah yarham. Mudah-mudahan nyata jadi luber barokah ya dina orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin ala hadin ya rabbal alamin sholihah wala hadratina min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amin ya sayyid malaikat mukarram ya awliya ulama asyara sama jam masyayikhna wal akhirina annallaha yataghashsha wa annallaha yuridu wa yanfa'u nabi ma bi ulama wa masrahib shabillahi lahum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin waji'alu nafsin antuzakiyya ma min rada iliha wa tahliyatun minum rifadahila rikuna birabbihim hum afdalu min ahli far'in wa usuli takamala falarahakun min arifin ya afdalu min min alimin fataqabbala qala imamu surrawardi qaddasa wal maqsadul musyahadatu ulam fayusiril abdutilan watamun siram dikran bikir matin mutabatilah wayad ahidri wa iqabin nutqahum hadda yasirah biqadrihim muta'assilah
syarifata alladzi awsa suyul qamalu Allahu akbarana lahul mutakabbilah walhamdulillah bimusaliyan ala salati ala rasulil muhammadin. Pas lamun tamat kamari kurang mun tamat kamari sabab jadi itu nage 20 poe ya teh jadi itu nah ayeuna tanggal sabaraha tanggal 18 malam 20 jadi itu nah pas alhamdulillah lamun tamat kamari mah kurang segitu kudu namurnya pas ayeuna dina tamat malam kaping 20